siapa rudet anjing ke dia. Ampun. Siapa? Ampun. Anjing pusing. Ampun. Wayahna kudu keluar ya mah. Keluar Ya kumaha? rek disita we gimana? Awas ya. Wah ini ada kejapal lagi. Anjing. Si Agan kot ke ras-rasana pisan ka aing kot lebih ka kieu anjing. Gara-gara dukun edan jeung tuyulna tah. Anjing. Kuat dianggap nu purung ku barudak. Aduh. Saripuh kieu eta. Di lain-lain ge banar domba aing teh teh. Kuat tapi ka ngalaman kieu kadungsang-dungsang sabulan eta aduh. Teu pogoh lalampaheun. Aduh. Asa wau saha eta teh. Cing kela saha oh anjing heueuh eta mah si kombing eta mah anak buah juragan barong anjing tah kapanggih ku aing eta mah yeus sia awas ku aing kombing Naon teh? Naon teh? Ingat kene sak aing. Teuing kan bener. Teuing. Geuleuh banget aing geuleuh. Ingat kene ka aing. Nyaho, kobe ya. Beuti lah di sisaan ku sia. Heeh. Beujeung dudungan sia. Heeh. Sok dudungan kene aing. Oh! Aing sia ayeuna mah. Mapangwah julang-dungan sia. Aing ngetikeun ka digebuga. Angkat. Assalamualaikum. Kopi. Enggak. Nah, kopi nak. Aya. Kopi gudeg hiji kapal api kapal selam hiji kapal api. Intina mah gudeg jeung kopi hideung we nya. Kalau ada goannya aman. Gede. Yo. Ngopi heula enak. Baik, orang ngopi we heula enak mah. Ini jadi urang mawa udud tah. Cangkang naluhi gede atuh urang mah loba gara sok tingali buka. Nya loba cek aing ge. Heeh. Ngeri bae orang tanya teh ieu ya. Ya Mang, kopina Mang. Siap. Aduh. Nuhunnya. Nuhun ah. Nu mana? Jauh. Heeh sok. Heeh gudeg. Sok we ngarok wae heula. Lain urang mah geus heubeul tara panggih sare wae man. Aya, we jeung sareng ka sawah. Laeuh panyate kitu imit gawe, cai teh ka mana euy. Kamari-kamari barudak heueuh. Aya we da. Heueuh ieu teh ron. Pi omongan teh gitu. Kemana? We paling murah ke sawah. Atuh ngurek mah lain sare saya teh atuh ulin. We da. Teu hurung-hurung di rokok teh. Lain ieu teh. Teh. Lain bade naros. Aya naon asa rame wae kamari teh di ditu teh? Heueuh eta teh sidik si obel teh kamari teh. Jadi kitu ayeuna mah euy, make baju ge cumpang-camping teuing kunaon eta teh heueuh. Can aya nu nanya mah cenah sok di udag-udag ku saha eta teh nu jangkung badag teh. Agan barong. Tah eta cenah boga hutang ka dinya cenah. Kali hutang cenah teu kabayar majarkeun mah. Asa boga dosa urang euy.
Si Kobel. Urang ayeuna ngadengi cek teh ina si Kobel jadi kitu. Setelan ruwa grawing. Heuh ditimulan ku barudak. Heuh stres kitu ibarat. Ulah amok kitu. Urang mah ieu mah asa boga dosa teh si Kobel teh ulah ku urang dituduhkeun kanu bisa. Tapi anu bisa etana bencelung. Matak ayeuna si Kobel teh sagala lieur tina duit, tina nanaon. Geus hangus. Heeh, can diancam ku agahan barong jeung anak buahna nu rada sereng eta digemugan. Parah kumaha. Nginal kopi urang asa teu pugu Tapi Oh, sok. Heeh. Sok bisa barek ngopi tuh, rodek roti. Tah aya tah kopina erotina tah. Heueuh nah jadi kitu cuk urang teh budak teh diudag-udag ku barudak leutik harita ge heuh. Geus lila. Geus lila. Rame pan ti dieu mah ti heula teh. Teu apal mun apal mah. Karunya we jadi kitu ayeuna mah. Heueuh lain teh, jadi urang mah ngarasa boga dosa teh kieu. Kan si Kobel teh, piala teh ku urang teh dituduhkeun ka jelema anu bisa. Ngan jelema anu bisa eta teh ibaratna mah kumaha rada bencelung. Sabenerna mah teu bisa, ngan urang tadina hayang ngajailan ka si Kobel. Heuh berarti salah maneh atuh nuduhkeun kanu teu bener saya jadi batur kitu kumaha ke bapana nyarekan maneh. Asa boga dosa we aya gitu. Asli itu antara sedih jeung hayang seurina teh naha gitu bisa jadi kieu gitu. Heueuh. Maneh teu apana naon ngurek sare. Heueuh urang anjing. urang kita apa teh nyangka si Kobel bakal kitu. Jadi kitu. Heueuh jeung urang teu apa ayeuna si Kobel di mana we hayang pangi we. Kan bieu teh ngaliwat ka dieu si Kobel teh diarak-arak ku barudak marake. Loba make baju cumpang-camping. Geus lila can. Aya meureun karek setengah jam mah ka dieu. Asli? Heeh. Kade ngabohong teteh. Bener Serius? kabelah ditu ka kidul. Aman sok gerak. Ngalewat dia ka dieu. Heuh. Lain di teang wae gitu. Yang we di depan jauh lah. Can jauh. Bener kana setengah jaman teh. Asli karunya pisan kabelah ditu ku Oh. barudak Oh, diarak-arak. Teang ah. Masuk minum lah kopina. Yuk orang teang lah yuk. Tapi ieu kayak kopi ieu, kumaha kopi dibayar. Maneh boga duit teu. Itu boga duit. Ya oge. Atuh. Maneh meureun tina ladang murah aya we. Sarua urang kan pengangguran juga duit. Anjing bae lah urang pura-pura poe lah urang ini teh lah yuk. Da poeun mun teu pangmarung lah yuk. Ya, urang yang si kopi lah. Kela. Ieu kopi, bayar heula kopi. Engke-engkenya, Teu bisa. Hayo we maneh mah engke. Lain tuliskeun heula, tuliskeun. Geus loba tulisan maneh. Kan bae da dikeun lagi can kanal. Bayar heula. Duit karunya si Kobel. Bayar heula. Heueuh, Bayar heula. Lain urang teu nya ka duit. Maneh mah kitu asli kan bae wae. da buku lagi epis kene can kanal. Ieu tulisan maneh geus naratai. Heueuh kan bae direkap. Nanti Bayar saya heula bayar. ieu kopi. Aduh, Gampang. Hitung aja itu. Aing mah dianjuk deui wae. Aing budak dua eta nganjuk wae ka warung teh kumaha atuh meureunan bati teh eueuh we diaranjuk wae. Wah, cah. Tuman ku aing digebogan. Repo sarua deh Deno anjing teh. Bieur anjing ngeangan euy keur nunggu ka sawah aing lah. Aing. Waalaikumsalam. Logo. Den. Teka mana sek heula? Kumaha eta? Naon ieu kayak. Cicing ada di nya mah cicing, ya urusan urang, cicing. Kumaha eta kumaha? Kela eungap ieu. Heuh, kumaha? Ayeuna mah urang can aya euy. Heuh kudu aya. Kumaha ditanya ka pisan. Bingung ieu. Heuh terus kahayangna kumaha maneh? Bere jangkau ada 3 minggu mah lah. Aing teh nyaho 3 poe pokona kudu aya. Dulu poe mah teu ponok teuing teh. Mang teu gawe. 3 poe pokona kudu aya. Teu menang eueuh aing nya. Capek lah bolak-balik wae. Teu mun eueuh 3 poe misalna ada leuwih kumaha euy. Hah? Wayahna kudu aya. Pokona omat kudu aya. Aing teh nyaho pokona mah. Saminggu lah. Hah? Saminggu heuh. Ah, sia mah lieur anjing. Anjing. Saminggu asli. Kumaha eta kumaha nu baleg atuh. Saminggu lah heueuh. Piraku aing rek ieu deui. Aduh, urang ayeuna udah heueuh teu gawe. Heuh pokona kudu aya saminggu. Omat, saminggu kudu aya. Heueuh. Saminggunya. Heuh, kade. Ku aing. Aing kade kudu aya saminggu. Omat. Aman. Siap.
Jang, sadar Jang. Sadar Jang. Alhamdulillah, geuning budak teh ngaling geuning. Aduh. Di mana kuring iki? Kayak sabar. Hayang hudang Jang. Aduh. Cangkeut teu. Aduh nyarari iki ya. Nyarari. Oh, da ieu awak menuruk sakit ieu. Kunaon atuh teh ieu budak? Hah? Di mana Ujang teh di dieu, abah keur balik ti gawe, nah aya budak ngajoprak kitu teh. Asik budak saha? Aduh. Kunaon Ujang teh? Aduh. Awas ya anjing ku aing. Naon tas gelut? Gelut bah. Aduh, nah gede-gede eleh mana teh atuh? Udah bohongan bah. Astagfirullahaladzim, bebeja atuh ka abah yeuh, nya ge leutik kemet abah mah ye. Lawan ke mah dengan dicaun mah geus sager mah. Nah suku kuring ku naon bah. Kan hantu urang berani ka abahnya. Coba ka abah jeung cangkeun da berat atuh yang ubarana ge. Aduh, kanan. Aduh, karunya teuing ya budak. Urang mana eta budak teh? Tuyem ditaroto kieu. Aduh. Sakit teh saha kitu. Aki mah anu kata lama aki musani Ujang. Terus pada kena ka abah mah. Karunya teuing. Kumaha ayeuna atuh? Aduh. Hayang naon? Hayang minum ki. Hayang nginum. Aduh. Oke anak atuh ku abah urang dibere inum bari sakalian ku abah dikeun obat dijiat nya. Aduh, karunya ini berat. Cicing jangkenan. Awas ya hombing ku aing. Ieu mangsa mah kapanggih anjing. Aing balas ya kan nyeri aing ya. Aduh. Tuh. Aduh. Udang Jang. Aduh, karunya teh budak teh. Aduh, haus murenan. Aduh, mending ngorolok kieu budak meureun teu nginum teh naon si sabaraha jam di dieu teh siga nama ieu abah keur di sawah atuh da. Keur ngarit, keur macu bari kurang kored. Dek kuat dek di wae kieu, dek kuat kieu dek koler. Nyarane sok atuh nyarane. Ade ya. Eka. Aduh, karunya teh. Hatur nuhun Aki. Sami-sami abah mah da geus biasa kanu kieu mah sok hayang nulungan wae kitu. Kumaha atuh ayeuna? Abi rek nyarankeun ka Aki kudu kumaha abi ayeuna Aki. Ayeuna mah cek abah mah kieu di mana cager lawan. Lawan eta budak sakitu teu mampu ka abah bebeja. Tak ieu Aki musanin terkenal. Hah? Ya. Ayeuna abah rek ka sawah deui, rek ka kebon bari ngarit, Ujang istirahat we di dieu nya. Bisa aya pangabutuh mah bener abah goroana nya di kebon. Da deukeut ieu rek istirahat di nya. Aduh, hatal dinu Aki. Wayahna we da kumaha atuh aya ngaranan kitu. Cicing we dinya abah nya rek ka sawah deui hek. Si hayang cai ka goroane da abah mah deukeut. Nyaki, aduh. Goblok si hombing anjing. Ngarakan rumah marah si eta we. Awas ya ku aing sakali deui hombing kapangi mah. Anjir. Aduh. Jang tinggalkeun heula abah hade ka sawah deui nya. Da abah boga hanca itu hade ka sawah. Oh, siapnya mah. Bari rek ngarit abah sok sing sase we dinya. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampurasun. Mampes, Waalaikumsalam. Kang, Hombing. Kumaha? Eta katalatahan ku juragan barong dewek teh, kita nagih. Aduh, ayeuna mah punten da acan aya. Terus iraha tuh. Pasian waktu salah. Tong lila teuing sok. Saminggu paling. Saminggu mah lila teuing 3 poe lah. Saminggu lah kan bade nagih heula. Oh, gitu. Ngian eta. Eta kunaon, Kang? Lain urusan maneh. Sama pipilueun we. Kudu loba tatanya pokona mah. Eta we pokona ulah sampai ka maleset. Siap. Lain naon ke mun datang deui beda deui ya. Nya saminggu lah bade nagih heula kan ieu mat ieu ngontrak tacan mayar deui. Kade bisi etaeun nya. Soalnya mau datang beda deui gitu. Ya, siap insyaallah diusahakeun insyaallah. Oke. Gitu atunya. Ya. Kade. Siap.
Aduh, kumaha kan aya jang mayar deh. Juragan barang geus nagih, nu ngontrak karese mayar deh. Terus basa minggu dina yang di mana ya nya yang ieu na. Yang kumaha ayeuna karasana geus rada mendingan. Alhamdulillah. Oh, nuhun aya kitu mah. Rada geumeur ya. Oh, da kang ngaranan ai disiksa badu jeung babak belur gitu pasti abah oge. Lain eta teh abah kakarek nanya kamari pan abah keur digawe keur rusuh. Kumaha itu mimitina kita udah bujang jadi kejadian kieu teh gitu. Kieu ki alakona namanya. Lain-lain teh banar hampura. Oh, kan bae banar abah ge da banar. Banar teh. Banar. Tipu ki. Katipu? Imah beak di jabal. Uluh? Domba beak. Ku babaturan ditipu. Si Uki nu gawe tingkah mana teh budak teh. Frustasi sigana mah budak teh. Uki digana mah. Terus? Tah, ku babaturan teh dituduhkeun kanu bisa kuring teh. Kasaha? Ngari ngaku nama kasih kuring teh Aki Wiro. Aki Wiro. Aki Wiro eta teh. Wiro. Dedeganan aku mah tah. Dadagana mah jangkung leutik ki. Oh, jangkung Pegang leutik. montok. Lain pegang montok atuh pegang mah begung dagingan gitu. Gitu kita da Yang malu kena. lieur keneh. Oh, da abah sarua lieur abah oge. Lieur kumaha di Abah? Abah mah bawa lieur teh aya budak di imah. Lain mantuan macu ada latihan sare di imah teh. Ai tempo mah panena, pangheulana minta duit teh. Teh mau ngajual mancan mah kana saku geus miheulaan meuli udun. Heukeun bada anak abah kitu abah mah. Oh, aki teh jeung urang kan. Jeung budaknya duaan, ayeuna jeung ka mana? Di biasa we kos kalong puting ulin, beurang hees gitu. Jeung saha ada baturan da urang kuluan da tah. Beunteun kawagal atuh ku abi aki. Wah, teu nanaon aki geus kawajiban aki. Ya. Hanya aki abah geus rada mending mah aki aki maklum hampura geus kolot mah da tes-tes lah mun kana dahar geus asa acan. Ku tante kitu. Geus kieu ayeuna mah sama meh ieu mah geus cicing heula atuh di dieu jeung abah jeung aki gitulah. Nya. Hatur nuhun pisan. Atuh sama meh cager kanya aki ku abi. Nya terus lalakon tadi teh kumaha eta bebeudina. Tah, abi teh ki di pasihan ieu ku si Wiro-wiro eta teh. Nya Ingon-ingon. ngeningon. Geus 2 kali ku abi teh nya. Oh. Kita gawe. Nah, terus Cara lieur ki. ingon. Nah, ingon. Kayak geranya aja. Da kamari teh ku abi teh di piwarang angkat, daftaran res eta teh. Ingon, boga ingon. Nya. Cing ke urang maksakeun nya, ieu urang Nya cisok atuh. Beri nyeri-nyeri oge ki. Aduh. Yalah. Sekali jang sing laun. Surangut Surawijaya. Hah? Surangut Surawijaya. Kumaha ki? Asa-asa wawujang jawakan eta mah da anu abah. Nu abah? Nya, kaki sak tulikeun ku. Cing ka atuh kinya. Tulikeun. Surangut Surawijaya. Sia nyangut ku aing di bawah. Nah, can datang wae jang. Keki ke di jalan juga. Ke di jalan. Muhun. Yang asa tah. Kumaha kitu? Jang jauhkan eta asa nu abah. Asa abah teh ieu. Ada perasaan ieu. Ah, ieu ki ingon-ingon sim kuring teh ki anu dicaritakeun teh. Ieu masih siga budak abah. Budak abah. Budak abah eta Ujang. Ai Ujang di mana wae atuh? Abah teh geus neangan ka Ciranyi ka dulur abah. Aki? Hah? Aki?